Anaking Yasana atau Soeharto. Anaking regepkeun piwuruk mahidep sangkan hirup rahayu jeung berkah tur bagja. Anaking tiru jeung gugu pasipatan emak sabab ciri sagala wanoja natrat aya dina diri emak. Bapa bagja rumah tangga jeung emak najan kadang sok manggih tunggar, emak tetep ngawula ka bapa pinuh ku rasa katresna. Anaking hirup mah sadar jeung eling mun hidep mamawa wejangan emak bakal pasti salawasna eling. Anaking hidep geus nincak mangsa dewasa, omat ulah kagoda ku hawa dunya nu kadang mawa cilaka. Bapa jeung emak teu boga warisan bandai pohara, teu boga tanah nu lega, komo deui emas permata. Bapa jeung emangan boga doa sangkan hidep hirup walawieu dibengket ku iman jeung takwa bakal urang ngumpul engke di surga. Atur nuhun.